aya pertarosan ieu abi sok ngadangu jodoh, bagja, pati sareng cilaka teh tos ditentukeun ku Allah, tapi ku Allah kunaon eta nyuhunkeun pertanggungjawabanna. Jadi anu dipenta pertanggungjawaban ku Allah Subhanahu wa taala eta adalah hiji pagawean nya tangtuna pagawean maksiat anu eta teh ikhtiar ti urang, ikhtiar pamilih ti manusia. Kan urang panginten dipasieun akal nya anu akal jeung hate, pamikiran jeung hate anu tujuanna geusang bisa ngabedakeun antara bagus jeung goreng. Nalik terus dipasieun deui urang nafsu amarah. Nalika ieu urang teu berpikir heula sabab nafsu amarah urang, nafsu urang melebihi ngelehkeun akal jeung hate urang. Kahayang nafsu eta, etalah anu bakal dipertanggungjawabkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sabab henteu sesuai jeung kahayang Allah. Memang sanajan eta si nafsuna ge dijieun ku Allah. Ngan kan dibarengan jeung kahayang urang, nentang kana panangtuan ti Allah. Cik nafsu aing lain hangki aing mah yeuh lain. Gitu kan? Gitu. Gitu. Dibantuan ku setan, digerenteskeun. Hawa dia mending gerak ge tepat. Etalah nu bakal dipertanggungjawabkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ari eta mah anu sagalana aturan Allah nurut ka Allah, insyaallah moal. Cocok ieu kitu jeung kahayang Khalik, jeung kahayang Allah.